Mitra-mitra pemirtub dongeng Mang Guru salila cicing jeung kiuga janggan di degemleng ku mangrupaning ilmu timimiti ilmu bela diri ilmu pikeun ngubaran ilmu kasakten jeung sajabana kabeh diajarkeun pang-pangna pisan mah ilmu anu aya sangkut pautna jeung tata krama tata titi duduga peryoga nancepkeun kanyaah ka diri kasasama agama jeung nagara. Janggandi kawilang calakan dina narima gembelengan tinu jadi guruna teh matak teu heran dina waktu anu ngan ukur sakedeung oge geus loba ilmu pangaweruh kiuga anu kacangking ku dirina. Da kuat tuturusna meureun kuat tereuhna tereuh karajaan anu tangtuna oge mibanda pangaweruh anu lain bantrak-bantrakeun. Kiuga kalayan sabar tur ikhlas ngadidik murid anu sakaligus jadi buyutna. Kiuga geus belak-belakan caritakeun saha sabenerna yen Janggandi hiji-hijina anak raja ti karajaan Sedep Sari anu boga hak pikeun neruskeun kakuasaan raja unggul lalana anu kiwari keur ngawasa karajaan. Diri Janggandi nepi ka ngalaman kitu sabenerna mah aya selir raja anu hayang pisan ngajadikeun anakna naek tahta ngagantikeun salakina. Rupa-rupa cara dilakonan pikeun nyumponan kahayangna anu tangtuna oge teu bisa sosoranganan tapi dibantu ku abdi karajaan anu garoreng hate kalayan make cara jeung siasat anu pohara licikna. Janggandi salaku manusia geus tangtu kahuru amarah ku ngadengena eta beja tapi kalayan leukeun kiuga teu kendat ngelingan yen sagala rupa hal anu asalna tina nafsu tangtu anu nuturkeunna oge lain perkara anu harade. Antukna Janggandi ge ngarti kana naon-naon anu diajarkeun tur dipepeujeulkeun ku guruna. Mitra-mitra pemirtub dongeng Mang Guru dina umur 20 tahunan kagagahan jeung kakasepan Janggandi geus mimiti moronyoy sarta geus leuwih satengahna ilmu kiuga anu bener-bener kacangking ku dirina. Malah kungsi dicoba atawa dipecakan jeung si gembluk oge ngan ukur dina sababaraha perakan si gembluk teu walak kaya nyang hareupan kasakten Janggandi. Aki mah bongah kacija kasep kiwari hijab geus mampu nyangking ilmu ti aki sok sanajan can sapi nyunya dicurunkeun tapi mangkaje ulah kabawaku sombong ja ilmu mah lain keur sombong keunyeun lain keur pamer keunyeun tapi pakeun jeung amal keunyeun sangkan hirup urang aya mangpaatnya pikeun balarea. Ceuk kiuga teu petot-petot ngelingan ka Janggandi. Hatur nuhun pisan piwajangna aki katampi pisan sagala kanyah aki ku abdi edapi doana we ti aki sangkan abdi janten jalmi anu mangpaat. Ceuk Janggandi kalayan derengkuh. Perkara joa mah geus cukup joji penca deui atuh kasep. Geus pasti aki oge ngajoakeun anu panghaje nyapikeun hijab ngan sakali deui oma cong ajigung eueuh nyanyaonan urang teh dibanjingkeun jeung kasaktian tur kakawasaan Gusti mah eueuh sacai kukunya acan pan urang mah sagala rupa oge ti Gusti umur ngan saukur alas-alasan harta tetemplekan ilmu sakadar titipan rek sombong ku nyaon asa teu mararantes pisan. Ceuk kiuga beuki daria Janggandi unggut-unggutan tandani ngarti kana naon-naon anu dipapagahkeun ku guruna. Gandi ceuk hiji sora anu handaruan nyalukan ka Janggandi geus teu birek deui pikeun Janggandi mah cileng ngan saukur dina sababaraha gerakan Janggandi geus ajeg di hareupeun hiji buta anu tayalian ti segembluk sobat dalitna. Ari maneh nanaonan atuh make dirabut jeung tangkalna. Ceuk Janggandi nya kakak mangsa nempo si gembluk mawa oleh-oleh konyal anu leubeut anu dirabut jeung tangkal tempat ngareuyna. Wah da hese atuh ngalanna oge tamu kuring mah garede teuing atuh Gandi. Tembal si gembluk bari nunda tangkal di hareupeun Janggandi kalayan siga anu bungah pisan Janggandi gura-giru mipitan buah konyal anu kacida leubeut jeung keur meujeunna arasak
aya meureun 2 karungeun mah konyal teh sawareh dibuntel ku lawon. Tah ki sanggap, cek si Gembluk ngalungkeun konyal anu dibuntel ku lawon ka jero lengkob. Teu sopan siah ka aki teh dialung-alung, kumaha lamun ninggang kana sirah, cek Jang Gandi nyeleukeuteup. Wah, bae, da si aki mah jago ieu apanan, tembal si Gembluk bari nyerengeh ka tembong si hungna ngaburilak katojo ku cahaya panon poe. Ngan belewek Jang Gandi ngadaharan konyal pamere sobatna. Ari si Gembluk mah ukur nempokeun da memang teu beukieun konyal. Di alaso teh pedah we inget ka sobatna anu resepeun pisan kana konyal teh. Siga sasari unggal panggih duanana aruplek sagala diwangkongkeun sakapeung cacalakatakan hareureuy garogonjakan. Mitra-mitra pemirsa dongeng Mang Guru, cak urang tunda heula kumaha kaayaan Jang Gandi, si Gembluk jeung Kyuga anu jadi guruna. Ayeuna urang caritakeun di tempat sejen. Mitra-mitra pemirsa dongeng Mang Guru, angin leutik ngahiliwir nebak dangdaunan jeung kekembangan di hiji patamanan anu endah tur lalega. Kukupu anu rupa-rupa kelirna pating geleber tina kembang anu hiji kana kembang anu sejena. Sakapeung euteup dina amparan jukut anu hejo ngemploh, tangkal camara ngajajar ngurilingan patamanan, disieup ku pagar hejo anu masih keneh tina kakembangan. Estuning endah tur kaurus da bubuhan patamanan karaton, geus tangtu anu disebut karaton raja mah, sagala rupa oge pasti anu panghadena. Dina bangku taman anu dihias ku ukiran, diuk saurang lalaki anu kurang leuwih umur 80 tahunan. Katembong buukna anu geus rek bodas kabeh, kaendag-endag ku hiliwirna angin. Panon eta lalaki anu geus pantes disebut aki-aki, deuteup kosong siga anu keur jararauh panineungan. Da memang saenyana deui eta lalaki teh keur nineung ka anak pamajikanana anu kiwari teu puguh laratan jeung teuing kumaha nasibna. Eta lalaki anu geus kolot teh tayalian ti Ki Unggulalana anu ngawasa karajaan Sedapsari. Geus lila Ki Unggulalana mendang hulang jentul siga kituna teh disaprak anak jeung pamajikan anu kacida dipikan nyaahna, kapaksa diusir ti karajaan sabab geus wani-wani ngaracun Bunda Ratu nepi ka hanteuna. Tapi ari pikeun Ki Unggulalana mah keukeuh teu percaya yen anu ngaracun ratu teh pamajikan anu kacida dipikan nyaahna. Da geus nyaho sorangan pamajikan anu ngaran Arum Puspa mah kacida hade budina teu woleh satuhu kana parentah anu jadi salaki. Mitra-mitra pemirsa dongeng Mang Guru, salian tinineung ka pamajikan anu kacida dipikan nyaahna, sabenerna mah Ki Unggulalana ge keur bingung mikiran pikahareupeun karajaan Sedapsari. Satadina anu bakal neruskeun dirina teh tayalian anakna anu ti Arum Puspa anu dingaranan Gandi, ngan hanjakal eta budak oge dibawa kabur ku Arum Puspa. Aya eta oge budak lalaki ti seler kahiji anu ngaranna Nyimas Pongah. Adijaya budakna mah kiwari umur Adijaya geus 35 taun, geus cukup pikeun ngagantikeun Ki Unggul. Malah ku Nyimas Pongah oge teu sirikna unggal poe diingetan yen umurna geus beuki ngolotan, geus waktuna nurunkeun kekawasaan ka Adijaya, pawaris karajaan anu ngan hiji-hijina minangka gaganti Raden Gandi anu kiwari teu puguh nasib jeung laratanana. Ngan teuing kumaha hate Ki Unggulalana can merean rek nurunkeun kakawasaanna teh asa mangmang, asa was-was, asa kurang sreg saumpama karajaan Sedapsari dicekel ku Adijaya mah. Gera tuang Kakang, tuangeun tos sayogi, cek hiji sora ngabuyarkeun lamunan Ki Unggul. Ki Unggul teu sirikna ngagebeg bari ngaderet ka awewe anu anyar datang anu tayalian Nyimas Pongah. Wah, nyang kewe Nyimas can hayang,
Tembal Ki Unggul ciga nu eueuh kasumangetan. Ih, bilih jantan mata kakang. Teu sae ngan patuangan kosong teh. Cek Nyi Pongah deui siga anu mang melangkeun pisan. Tapi lain karasana ari ku Ki Unggul mah rasana teu ngeunah, teu seger, teu nengremkeun hate. Cakur kanyaa anu ditembongkeun dina rengkak paripolah Nyi Pongah teh asa palsu. Dari goreng-goreng oge atuh Ki Unggulalana teh saurang raja anu geus kuat pangrasa, anu mibanda kasakten anu lain bantrak-bantrakeun. Tapi henteu ari nepi ka kedal ucap ngeunaan anu karasa ku dirina teh, ukur diceungceum bae dina jeroning atina. Kusabab dibawelan wae ku Nyi Selir antukna mah hoream-hoream oge. Ki Unggul ngoloyong karohangan paragi dahar. Ari Nyi Pongah mah ngoreleng karohangan sejen make jalan anu nyalingker ti eta taman. Tong diantep wae atuh Nyai. Si Unggul teh geus kolot, geus waktuna diganti ku anak Nyai. Banjongjon ari anak Nyai geus jadi raja mah. Sabab sacara teu langsung Nyai jadi kumawasa sapinuhna dieu karajaan. Cek seorang lalaki pantaran Ki Unggul ka Nyi Pongah anu anyar datang. Mitra-mitra pemirtub dongeng Mang Guru, eta lalaki teh tayalian ti Ki Umbar patih kerajaan anu ngarojong kahayangna Nyi Pongah. Geus mupakat ti anggalna yen Ki Umbar daek ngabantu ngawujudkeun kahayang Nyi Selir anu saparapat harta kerajaan minangka janji pikeun buruhan Ki Umbar lamun jaga adijaya geus laksana jadi raja. Eta oge osok kakang, ngan geuning can nya tujuan wae. Kudu kumaha deui atuhnya? Tembal Nyi Pongah ditungtungan ku pananya. Ki Umbar kurang kerung aya kana sawatara lilana. Nya, engke we lah urang pada mikeun deui jeung reng-rengan urang soal eta mah. Da lain urusan gampang atuh. Cok Ki Umbar bari ngarawu awak Nyi Pongah. Nyi Pongah ngan saukur cicing mangsa dirangkul ku Ki Umbar teh. Da memang geus kitu, geus lumayan lila Ki Umbar sok ngumbar birahi jeung Nyi Mas Pongah. Anu kawilang ngora keneh da bubuhan Selir, kabubuh ka urus ku rupa-rupa jamu jeung alat kacantikan anu tara elat. Teu aneh lamun Nyi Mas Pongah awet ngora tur awet kagelisanana. Antukna Ki Umbar jeung Nyi Pongah papuket angkleung-angkleungan dina sagara birahi anu geus lila hese pareumna. Cag heula nya hei.